Wa hadhihi ayyamul fadilah jeung ari ieu poe anu diunggulkeun termasuk istimewa kanggo ibadah sunnah. Wa hadhihi fi sunnati wa afdaluha li saumi ba'da Ramadan al Muharram. Tuluy lamun dihitung deui mana nu pangutamana dina bulan anu 4 nu tadi. Dina 12 bulan dicandak 4 nu mulia, dina 4 anu mulia khususna keur ibadah puasa aya nu pangutamana. Wa afdaluha jeung ari pangafdal afdalna puasa sunnat ba'da Ramadan dina sabada bulan Ramadan al Muharram nyaeta dina bulan Muharram. Summa Rajab tuluy kana bulan Rajab. Summa Hijjah tuluy kana bulan Dzulhijjah haji. Summa Qa'dah tuluy kana bulan Dzulqa'dah. Summa Sya'ban tuluy kana bulan Sya'ban. Urang mah geus tara nyebut Dzulhijjah Dzulqa'dah nya. Nyebutna teh urang mah hafid haji wae. Hafid haji. Padahal mah teu aya ti dituna hafid. Ya, nu aya mah Dzulqa'dah. Wa nadama al-Bujairami tartibul afdaliyah fi syuhur min bahri rojaz. Imam al-Bujairami mah supaya tereh apal meureunnan gitu eta bulan anu 4 teh disusun tina nadom kalayan bahar rojaz. Wa afdalu syuhuri bil itlaqi syahru siyami fahuwa dus sabaki fa syahru rabbina huwal muharram farajabu fal hijjatul mu'azzam faqadatun fa ba'dahu sya'banu wa kullun ja'a bihil bayanu. Jeung ari pangabdol-abdolna bulan kalayan kamutlakan nyaeta bulan anu dianggo puasa syahrul rabbina nomor kahiji syahrul rabbina bulan pangeran urang sadayana wa huwal muharram bulan Muharram. Farajabu tuluy Rajab, fal hijjatu tuluy Dzulhijjah al mu'adzam, faqadatun tuluy Dzulqa'dah, fa ba'dahu sabadana Sya'ban wa kullun jeung ari sadayana eta za ja'a bihil bayan tos aya dina penjelasanana. Wa amma fi syuhuri ta'ayeuna kautamaan puasa anu kapanggih dina setiap bulan. Sabulan sakali puasa. Nah tadi pan satahun sakalinya. Bulan Muharram satahun sakali, Arafah satahun sakali, Dzulhijjah satahun sakali kapendakna. Ta'ayeuna anu kapendak setiap bulan. Sigana mun dihitung-hitung ke nepikeun ka beres ieu penjelasan satahun teh loba keneh puasana daripada teu puasana. Dina per tahun aya, dina per bulan aya, dina per minggu aya. Henteu ieu teh puasa per minggu, makan keur puasa per bulan tuh puasa deui. Lain Senin, lain Kemis, ngan kabeneran ayeuna teh poe Arafah puasa. Kayak kasambung deui Senin, kasambung deui Kemis. Bisa-bisa puasa terus, ya. Ta anu sabulan sakali mah fa awwalus syahri. Awal bulan, ulah bulan Januari Februari nya, ulah bulanna Muharram, Safar ngitungna bulan Komariah. Kang puasa naon teh? Puasa tanggal 1 Januari teh aya. Nah, ya teh aya. Atau puasa tahun baru segala tanggalnya. Jadi ngitungna kana bulan Hijriah. Tanggal 1 anu teh puasa. Tanggal 1 naon? 1 Rajab, 1 Rewah, 1 Syaban, 1 Syawal mah enggak puasa. Itu awalus syahri. Wa ausatuhu tuluy tengah-tengah bulan. Wa akhiruhu jeung akhir bulan. Sakumaha cenah puasana. Siga mun kieu mah puasa terus. Awal bulan 10 poe, tengah bulan 10 poe, akhir bulan 10 poe, berarti 30 poe meureunna henteu nyandakna 3 poe. 3 poe awal, 3 poe tengah, 3 poe tungtung. 1 2 3 13, 14, 15, 28, 29, 30, lamun tanggal nepi ka 30. Lamun tanggal nganu kurang nepi ka 28 berarti mundur 27, 28, 29 keur nu rajin puasa. Keur nu hoream puasa mah
boro-boro hayangar tidak puasa lagi henteu ngan bisi hiji waktu urang jadi aya minat keur migawe puasa tapi pilihan waktuna nutos aya katangtosanana. Qala Ibnu Hajar wa yusanu saumu ayami sauda khaufan min dzulmatid dunub wa hiya asamin wa taliyahu. Pan urang kantos ngadangu aya puasa yaumul baidho, puasa dina poean caang. Hari poe caang teh ngitung bulan dari matahari mau ngapoe ge caang. Bulan 13 tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 teh bulan keur caang-caangna. 13 14 15 teh eta teh disunnatkeun ibadah puasa saur Kangjeng Nabi jelas. Ternyata Ibnu Hajar mayusanu saum ayamis sauda. Sunat deui puasa dina poean poek. Jadi lain poe caang hungkul. Ngan ieu sanes hadisnya kaul ulama. Sorry Ibnu Hajar. Mangga puasa. Alasanana naon puasa sunat dina poek-poek? Khaufan min dzulumatid dzunub. Mikasieun kana popoekna dosa. Tanggal baraha asabi awis samin tanggal 7 atau tanggal 8 wataliyahu jeung anu ngapit kana 7 jeung 8 tuh geus puasa sabulan jeput ieu mah awal bulan 3 poe poean poek 3 poe poean caang 3 poe jeung kadituna akhir bulan tanggal 7 berarti nu ngapitna genep jeung 8 lamun tanggal 8 nu ngapitna berarti tanggal 7 jeung tanggal 8 sunat puasa. Jadi eueuh poe nu teu sunat puasa sabenerna mah sasing bener puasana nya puasa kalayan puasa fikih. Sataun jeput nu teu meunang puasa ngan 5 hari sesana sunat sekalipun eta puasa teu dieureunnan jeput ya yaumid dahri terus nyambung bukana teh ngan 5 poe Idul Fitri sapoe Idul Adha sapoe Tasrek 3 poe sesana puasa kabeh. Nah gitu. Waduh boro-boro eta urang Ramadan geus kalapakannya. Asalila teh hari bulan puasa teh kunaon mah boro-boro ngitung jam ge asa mundur jam teh. Kamari mah ada cenah rasaan teh kedeung-kedeung magrib nah keur puasa nungguan magrib itu kacanggel beuheung teh. Lila nama ditungguan. Mun teu ditungguan mah moal lila da anger 24 jam teh sakitu waktu teh. Sajam 60 menit, samenit 60 detik angger sakitu kunaon asalila sabab ditutungguan tapi ulah salah henteu goreng eta henteu goreng jelema puasa nganempokeun jam we hayu henteu goreng teu naon sababna dijanjikeun ku Kangjeng Nabi lisaimi Ramadan farhatani kerja manu puasa khusus bulan Ramadan ku Allah dibere 2 kabagjaan eta nyata nomor kahiji bagja dina nalika berbuka puasa. Ada rek yang harapan perkara nepi bagjaeun mah ditutungguan kajen teh lila. Buka puasa teh bungahna urang buka puasa lain benci kana puasa na lain justru eta surprise-na kejutanana hasil perjuanganana sapoe ceput ninggalkeun dahar jeung minum amprok jeung waktu maghrib tuluy urang takjil bagja. Jadi puasa mah eueuh teu ikhlasna da. Eta ibadah nu teu butuh ikhlas mah puasa. Salat kudu ikhlas, zakat kudu ikhlas, haji, puasa mah teu kudu ikhlas, pek rek sombong oge. Nganda moal bisa sombong ku puasa mah moal. Paling teu jadi engkena puasana batal nyaeta diantarana seperti urang puasa hayang katempo ku baturnya gampang tibang tong barang dahar hareupeun batur. Palbah keur nyumput mah sok we sing wareg gitu tanya. Hese mantak saur Gusti Allah as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa mah khusus keur kaula langsung nu mere pahalana. Tak panghebat-hebatna ibadah puasa. Sabab puasa mah nyumput teu kanyahoan.
moal aya jelema nu nyahuan ka jelema sejen puasa atawa henteu nah. Ya kecuali mun dibarengan terus ku urang sapopoe dirempet terus teu meleng ngarak puasa ka nyahuan. Makana ganjaran nage kumaha Gusti Allah asup ka surga nage rahasia nyumput punten bahkan malaikat Ridwan ge teu nyahueun asupna teh. Eta istimewa puasa. Pas dicek teh kajeling aya maneh cek malaikat. Teu katempo liwat nah tadi kalawang mana asupna. Ya mun ku bahasa urang tapi aya hikayatna aya. Malaikat Ridwan kageteun aya orang di jero surga tanpa daftar heula. Nya teu ngeusi daftar tamu. Kunaon si maneh asup susulumputan? Sabab kaula keur di alam duniana paling resep ibadah anu nyumput mantak asup ka surga nage nyumput teu kanyahoan. Naon ibadah anu nyumput? Puasa. Nah, kitu nya. Rasna deui wal ayyamil baydho tadi awalus syuhur awali syahri tuluy poe caang wahia asalisa asyara warabi'a asyara wal khamisa asyara eta mah setiap bulan silahkan tapi pun tah bulan Ramadan mah wajib ya ulah dianggap puasa sunat da 13 14 15 nage eta mah sabulan puasa eta mah wajib wa ma fil asbu beres eta nu per bulan meta weh awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Awal bulan 3 hari, tengah bulan 3 hari, tengah bulanna nyandakna ieu 13, 14, 15. Sabenerna mah tengah bulanna mah kieu 14, 15, 16. Tah eta nu sabenerna mah tengah-tengah pan tengah-tengahna 15. Berarti sebelumna 1 hari, sesudahna 1 hari, maka 14, 15, 16. Tapi untuk puasa caang bulan teh 14. Bulan full sempurna teh tanggal 14 sanes 15. Maka ayamul baitna teh sebelum 14 sehari 13 berarti. Setelah 14 sehari 15 berarti ya 13 14 15 tangke di ujung 3 hari deui. Wal ayamul baidha wa hiya salas asar terus wa amma fil asbu fa yaumal isnin wal khamis wal jum'ah. Anapun dina perminggu mah urang puasa sunat teh nyaeta disunatkeun poe Senin, poe Kemis, poe Jumat. Poe Jumat sunat puasa. Tapi kudu jeung Kemisna. Entong kieu. Saminggu puasa Jumaah we hungkul teu sunat. Teu sunat. Ya, kecuali lamun si Jumaah eta dikaitkeun jeung nu sejen. Contoh pas poe Jumaah, pas poe Arafah, boleh. Pas poe Jumaah, pas poe 13 14 boleh. Pas poe Jumaah teh pas wedalan urang boleh. Emang puasa wedalan sunat. Entong dianggap buhun. Naon sababna Kangjeng Nabi ditaros limada yasumu yaumal isnin kunaon Kangjeng Nabi puasa poe Senin? Jawab Nabi jelas. Li anni wulidtu fihi karena aku lahir pada hari itu. Tuh bahasanana lah lahir. Maka lamun urang rek nurutan Kangjeng Nabi kunaon maneh puasa poe Jumaah karena kuring lahir poe Jumaah. Bahkan sepuh nu deudeuh ka putrana mah sok aya teteh nu muasaan wedalan anakna. Ngabebelaan wedalan manehna mah teu dipuasaan. Gitu. Puasa naon, Bah? Ieu muasaan wedalan anak. Sabaraha anak teh 7. Nu hiji lahir Senin, nu hiji Selasa berarti puasa terus ya. Doa eta teh doa. Geuning doa anak kitu ku puasa ya. Setiap amal baik bisa dianggo tawasul. Maksudna tawasul bikin batu loncatan jembatan penghubung antara urang ka Gusti Allah. Bahkan mungkin leuwih halus kana ku amal hade daripada ku kata-kata doa. Robana Allahumma ngarti we henteu kana eusina. Nya teu puguh naon anu dipenta lain goreng ngan sigana urang sedekah urang jariah urang puasa urang silaturahmi niatan Gusti eta nu sae sadayana mudah-mudahan janten sababiah kana lungsurna ijabah ti Gusti tina sagala rupa pamenta abdi itu lebih bagus. Nah makana bisa urang puasa ya Jumaah fayustahabu fiha asyam sakapla sakitu mari insyaallah kanggo penjelasan nutilu hari eta Senin Kemis Jumaah dasarna rada panjang urang alim teu hoyong amal tanpa dasar
tanpa alasan. Jelas saur Ibnu Ruslan, fakullu man ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardu datun. Boh wajibna, boh sunatna setiap amal kudu aya alasan syaratna ilmu nah dalilna cekap kanggo nyaina. Mudah-mudahan urang sadayana diberkahan ku Gusti Allah, nu lepatna dihampura, nu saena sing janten ala ibadah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yakufu hamdal hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu 'inda ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin hatta tarithal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudimuka imanana wa adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jalna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa hifdika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa dihasadin wa min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal wal ma'al innaka anta sami'ud du'a wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.